Ngan kadenu ini karena pengajian meskipun ayeuna papunuh temuruhan, jangan merasa kita dirugi. Tapi kita harus merasa diuntungkan. Apa keuntungan kerjalmi anu init ngaji? Wahai aki, wahai abah, wahai ibi, lengkah kaki, ayunan tangan, berangkat karena pengajian. Allah masihan buruh, Allah masihan hadiah, Allah mere pahala. Dosa ibuku Allah dihampura. Sok aya di lemur ieu pengajian rutinan. Sok arinit ibu. Aya pangaosan muslimatan di lemur ieu. Yasinan, solawatan, marhabaan, sok aya tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Ulah nu marawat mah aja. Da nu ieu mah osok cenah. Tah ieu berarti mah grup aliran sesat nu ieu mah. Nya nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud atuh. Ibu cek tadi ku abdi ditaros papunuh mere duit hantu jika nu demo ece teh meunikat tarik ya kan bae ece eueuh nu mere duit eueuh nu muruhan geus hadiah ti Allah mah leuwih ti buruh duit dosa urang ku Allah dihampura alhamdulillah. Ibu garaduh dosa seueur gede leutik gede agung pang-agung-agungna dosa mah awewe kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap aja sana situ. Astagfirullahaladzim. Iya meni tapi ngagoler. Ada ngajawab gitu berarti rumah saya tak. Nah ya aja punten bu ari gede hitut mata-matak jadi dosa. Justru lamun ibu hayang hitut ditahan eta teh bahaya. Hitut nu matak jadi gede dosa mah mun ibu hitut ngahajakeun balas keheul ka salaki dibere hitut ku ece. Salaki gawe udud teu daek usaha ibu teh liwat ka hareupeun salaki perepet. Brot dud pan salaki na ge pusing cek salaki teh anjir kenal pot bitu. Bu lanjut. Bingah nu taya hinggana dina wengi ayeuna abdi tiasa tepang sareng urang warga kampung Katomas ngaranna leres. Nu hadirna rupa-rupa dina pangajian Isra Mi'raj Nabi anu mulia. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak. Kompak aya para pamudi jeung para juri ge loba. Jalmi seueur juri loba di dieu mah resep. Jalmi mah dinu caang ngaos teh jurig mah dinu. Hei mang ulah cenukul dinu poek. Dinu caang aya keneh tempat lega keneh di dieu geura ece lega keneh atuh si itu mah kalah dinu poek. Berarti itu teh ngaranna nyumput. Salaki disebut jurig eta. Pan itu teh salaki. Di dieu mah jurig ge udud. Tak ya bu, geus tengah wengi ge dina ngaji mah betah urang teh bisa alhamdulillah. Ngan abdi mah da yakin ibu teh daek seuri teh ayeuna. Ah, da apal di imah nama loba hulang-huleng. Hutang cenah. Hei, ibu garaduh hutang. Ya, ibu anu gaduh hutang ari ngaji lunasan heula. Jaba peting, jawa jauh, jaba lempang, mamawa hutang. Karunya abdi mah bisi balik ngaji, ibu papangi jeung nunanya. Manya nuna ge di jalan bari peting atuh da. Bang emok ge talari arti peting. Lanjut itu lanjut. Sok atuh cenah sing areling atuh. Ya wios upami dugikeun ka jam 12. Asli? Mun tepikeun ka jam 1? Oh, ibu wios, saya mah tidak wios. Ngan luar biasa Pak Punuh lamun ibu-ibu di dia diajak ngaji tepikeun ka jam 1 wios. Ah, luar biasa we. Berarti ibu-ibuna raresep nggak bohong lah ngaos-ngaos kumaha. Lain salah wae kaliru teh. Da euceun anu bodoh atuh.
Ibu mudah-mudahan sarana warga urang katomas nu keur ngaji ayeuna bade ibu-ibu bade bapak-bapak bade para pamudi bade para pemuda bade duda bade ran aya rana seueur duda aya duda. Mangkani hirup teh bapak kudu kuat iman sabab lalaki sok loba gogoda loba ujian loba cobaan di antara ujian lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Kan belah randa-randa ge asal ngeureueuh ibadah. Ngeureueuh ngaji di mana aya rana ngeunah. Yuh ibu mun ngeunah ge laku. Geus puguh matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu papunuh oge sarua atuh dijieuna mah tinu barokah. Tah geus ngahina kepunuh tah. Geus lah lunas papunuh lah. Abdi tadi disebut kurang ajar. Ayeuna punuh disebut bau. Mangga papunuh nyangakeun urus warga nu aredan kieu tah. Ibu daramang. Oh, alhamdulillah tiasa ngaos alhamdulillah. Moga-moga sadaya nu keur ngaos ayeuna bade duda bade randa nu penting tujuan sarua bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Moga-moga urang katomas sadayana nu keur ngaji ayeuna urang cogrek desana sing payus mungguh Allah taala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Ya Rabbal salatullah tarikan ala toha kela nu beh ditu mah jigana keur nunutan. Buhun batur ala toha itu ala yasin. Eta mah ada jadi nunutan jadi ala tosin. Salatullah salamullah ala yasin. Tarikan tawassalana. Salawat sok kami kaing syafaat wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi akhlil badri ya Allah. Ibu-ibu wungkul salatullah ala toha sok awewe nyora entong jempe salatullah mullah ala yasin billah. Bapak-bapak wungkul paraeh ngegerem sorajin sok sudah mulai bangkit dari alam kubur nah ala yasin. Tarikan yuk sarerea Allahumma barik fi rajaba wa sa'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Salatullah bersolawat katoma semuanya semangat biar kita diberikan syafaat. Salatullah salamullah ala yasin bila. Lanjut salawat sifa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nu mau sholawat sifat mudah-mudahan panyawatna nu karaos dina salira ibu jeung bapak ku Allah digentos ku sehat deui wa nuril absari wa dia iha wa ala
wa sahbihi wasallim. Allah sadayana wasallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tuba siruna biha wa akhlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana libatina min yaumina hada ila yaumil. Kembali deui salatullah ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah la ilaha il. Baca kalimat thayyibah la ilaha. Sandaran yang utama adalah Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha. Satukan la ilaha illallah. La ilaha. Silakan tampilan boleh beda. Akidah hiji sami. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. La ilaha. Semangat cogrek bersolawat, Kak Thomas bersolawat. La ilaha il Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil mus baligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al karomi. Aminan heula kusadayana. Siap. Panitia sareng jamaah ngaminan naon da lain doa. Heula ulah waka amin. Panitia sareng jamaah mugi doana diijabah. Sing sarering arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ieu sadaya jamaah mugi ku Allah dipasih barokah. Rumah tanggana sakinah, ibadahna istiqomah, putra na soleh solehah ya Rabbi bil mus baligh maqasidana waghfir ya wasi'al ka dina kalapa mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik si bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Asik ya Rabbi sholawat baligh maqasidana waghfir
Ya wasi'al karomi salawe 20. Ok nyebut mak tarikan cek. Aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Robi bil mus. Salawat. Salawat. Bagfir. Mama doya wasial Romi salawe 20. Awas nu teu nyeri huntu. Angen kacang na pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hawuk ya Robi. Balik. Yang penting kita sholawat baca. Lana mama bo. Hirup loba nyeri hate. Komo lamun teka bagi BL. Oh tarikan mong aya punuh. Nu disalahkeun angger Pak RT majar RT goreng hate ya Robi bil mus balik mangko sidana wagfir mama do ya wasi'al Romi emun keur ngaji kudu jempe ulah bari nyoo wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong ya Robi bil Mustafa kompak. Ya wasi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, sholawat itu tanda kita melihatkan bahwa cinta kepada Nabi. Lain cinta ka salaki. Oh, naon ieu? Ngan kade istri-istri orang katomas anu tas ngaji, komo tas rajaban, sanajan salaki geus aki ku ibu kudu loba dicintai sepenuh hati lain dicium atuh dicium we malecet salakit. Usah jamaah sadayana hadirin rahimakumullah nu dipihormat tukang son bade dipayunkeun sabab satu-satunya tukang son beda jeung batur. Ieu mah blok dieu mah bapak-bapak katingali lagi bahagia lagi pada senang, lagi pada pokoknya mah pada enjoy menghadapi kehidupannya masing-masing. Tapi ya tukang son hiji-hijina jalmi nu keur susah. Kunaon susahna tukang son cirina teu kabeuli kopeah acan. Tapi tukang son jasana luar biasa. Ieu mere mik mending ngareunaheun mang. Didoakan ku abdi mang mumpung aya jamaah seueur dukungan mudah-mudahan tukang son sing ka surga bareng jeung salon-salona nu dipihormat pengatur acara penertib wanci MC wabil khusus ketua DKM Masjid naon ieu teh Ibu Al Ikhlas guru ngaji Pak Kiai Endi sadayana ketua DKM guru ngaji ulama Ustad ajengan doakeun ku ibu sing sarehat paranjang yuswana. Abdi mah moal ngaduakeun ka RT. Da RT ti payun maot jung. Bisi bade papunuh heula mangga. Kiai mah ulah waka.
Sabab upami Kang ajengan endi wafat ti payun asli Bu tukang son moal bisaeun ngagantian Kang ajengan endi. Ari tukang son maot ti payun mah kiai mah da sagala bisa. Teu hariwang kiai ge bisaeun mamangul salon. RT maot ti payun seueur nu hayang jadi RW punuh maot ti payun loba nu hayang jadi punuh tapi upami Kang ajeng endi maot ti payun siapa yang akan mampu menggantikan maka lamun bisa menawar urang ka Allah Gusti nu maot teh wios Pak RW we heula aya Pak RW nu mana Pak RW oh eta anom da ari umur mah teu tinu anom teu nu kolot. Sok ayeuna teteh masih keneh muda daripada Pak RW beuteing maot mah pangheulana. Teterang sabab tingali kapungkur aya ibu eta mah keur urang naon keur panginget-nginget keur urang oh geuning umur teh sebatas kitu teu lila di alam dunia komo bapak-bapak nu geus karolot hati-hati sabab umur itu baina sitin wasabain antara 60 tahun jeung 70 tahun makana lamun akang nu geus umur 60 tahun ece nu dipayun abdi bisi anu umur geus 60 tahun bisi sapoe deui cek asi teteh teh abdi mah parawan keneh ngora keneh moal waka maot kata siapa dulu aya ustad namina Ustad Jeffrey Al-Bukhari masih muda kortenar dai jutaan umat maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan. Aya geuning kamari tadina TikTok meningkat viral si Egi urang Pangandaran. Kreator. Ibu maot alatan kecelakaan. Kitu ibu aya deui artis nu maot ngadadak teu gering heula saha Darso anu ngalagu mapai jalan satapak geus maot na ngadadak menurut medis kunaon Darso maot na ngadadak capeun mapai jalan satapak wae dicarekan tong mapai jalan satapak ngalawan Darso makalah naik kana tanyakan burangrang majarkeun teh cenah rek nyusul ka bogoh jauh bari mawar bodas akhirna Darso teu nepi kaburu capeun ngagoler dina amparan sajadah. Umur sadayana anu Gusti Bu makana bieu ibu tas maca kalimat la ilaha illallah mun ibu ayeuna keur ngaji bari maca kalimat la ilaha illallah dilepaskeun nyawa ku Allah maotna ibu bapak husnul khotimah tong waka amin da sakaratna ge encan insya Allah doakeun sakideui kiai ustad guru ngaji sing sarehat paranjang yuswana. Aparatur pemerintah manawi aya pakuna aya teu aya? Teu aya tos maot. Oh. Bapak punuh ari punuh teh naon kadus Ibu? Ari kadus teh singkatan tina naon? Kepala dusun, ari RT sanes ari RT teh RT ripuh teu puguh. Ari RW ripuh wae. Ari ustad mah usaha tara anak deres ece. Mata ibu lamun gaduh putra parawan hiji mah bikeun ka santri calon ustad calon kiai. Sok geura ibu gaduh minantu santri mah ih betah teh ngareunah. Santri mah palalinter matak lamun geus nikah teh ku santri mah teu hese mitoha koret di ruqyah. Mitoha cerewet di adanan. Sadayana ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia ngaos teu kedah lami teu kudu lila datos jam 10:30 dina jam abdi langkung 10 menit berarti tos wengi ibu karunya bisi tunduh akang karunya bisi geus ngalengut yuk ngajina urang singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat eta geus diberes nek tinggal keresekna wungkul. Tinggal cangkang nawe wungkul ya cai ge barang dahar wae ibu-ibu mah nya tos biasa da kitu ibu-ibu mah ngaji na teh nu penting daek hadir kana pangaosan lain dahar. Sok geura regot bisi bahe eta. Ibu abdi mah penasaran rada gagal fokus ke urang tinggal ibu sabab di pangkeureun aya spanduk, aya banner jeung aya tulisan. Mari kita baca sama-sama. Urang menghormati hasil para panitia. Tablig tarikan, tablig
dalam rangka Nabi Muhammad saw tong dileuwihan pancek abdi ge urang maca nu aya dina tulisan balikan deui memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad geus kitu ari saw teh naon lain ari saw teh huruf hiji huruf S 2 huruf 3 huruf jadi 3 hiji saw teh hiji huruf S 2 huruf 3 huruf hijikeun saw tah kitu lamun abdi naros naon ari kepanjangan tina saw sallallahu alaihi lamun abdi naros naon ari saw ibu huruf hiji huruf 2 huruf 3 huruf nah ieu panitia gaya bu sepanjang ayeuna lebarna sarua jeung panggung di sudut kanan dan kiri aya foto awewe muhun tak ieu mah kori namina teh Ustadzah Heni Nur Aini itu nu palih ditu aya ngaran di dinya Aah Nurul Muhibah ngan lengkap salah ieu panitia kuduna dilengkapi make SH seueur huis atanapi SAG sarjana alam gaib hati-hati keur panitia sabab abdi sareng Teh Nur Aini ieu undangan tahun hareup moal ka dieu deui moal diondang deui otomatis ieu sepanduk moal dipake deui ampihan beres acara tilepan ka hade hati-hati bisi aya nu mulung mun digoler-goler ku urang dieu dipake moe pare abdi bakal nyeri hati dipake moe pare engke foto urang dipacokan hayam komo cek si abah mah cenah dipake pipining WC komo gitu kunaon abdi ibu turun kana handap sabab panggung rada terlalu luas lebar abdi eueuh nu maturan jadi keung abdi mah cekap kieu sok coba tadi lamun panitia tengah damel panggung dah lumayan pan ngirit biaya eucap abdi teh sok trauma ari di pasihan kursi agung panggung gagah abdi teh kamari emut nuju ceramah di ditu di pantura panggung kan jangkung papunuh gagah wadal abdi naroskeun ka panitia hajat bapak ieu aya naon panggung mun gagah-gagah teuing ternyata ibu aya artis Dewi Persik wah asli papunuh kaget abdi atuh tara bisa panggungkeun jeung artis paingan jamaah monikat ribuan turun tina mobil Dewi Persik mah dikawal ku polisi sambutan luar biasa pengawalan ketat abdi mah turun tina mobil tadi ge eueuh RT acan nu ngawal aya ge Kang Bobi we tukang sosis Dewi Persik mah naik kana panggung bu walah tetap di panggung standby polisi untuk menjaga keamanan seueur nini nu kaseret kuno jaroged teu aman kakarek sahaleuang ibu lagu can tamat salagu geus wur jamaah teh nyarawer ka Dewi Persik mah abdi mah mana bu nangtung tita tadi geus rek setengah jam geus leuwih setengah jam eueuh nu ngalungkeun 1000 acan 2 lagu katiluna teu tamat turun deui tina panggung Dewi Persik karena banyak ibu-ibu nu kaseret kuno jaroged loba pamuda nu jaroged teu aman dikawal deui abdi naroskeun ka panitia hajat bapak berapa bayar Dewi Persik bukan main geleng-geleng kepala 100 juta angka yang fantastis ceurik abdi mah papunuh nyeri hate nalangsa ngabandingkeun nasib abdi jeung Dewi Persik meuni beda 100 juta 2 lagu abdi mah can pernah kunup hajat ku panitia rajaban diberes 100 juta da kadeu ge abdi kakak Thomas kacogreg hayang 7 juta ge ditawar deui cek papunuh cek panitia sing rida we atuh cenah Bu Haji ka dieu mah anggap baraya teu ngarti abdi teh ceuk da jeung urang dieu teh teu wawuh
Jeung panitia sekalipun jeung papunuh teu wawuh ari keur kieu ku dianggap baraya. Sorry keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Ngan ku pangajian mah berkah luar biasa. Bu, abdi pengalaman ceramah dina bulan Rajab kaditu kadieu Bu, pengalaman teh teu sami barareda. Kadieu mah jalan sae raoseun mobil dugi leumpang sakedap. Wah, kamari mah Bu abdi pernah ka daerah Banten atuh. Na motor oco bayangkeun hampir sajam dina motor di tempat penjemputan mobil teu nepi. Nah langsa abdi teh dibonceng ku aki-aki. Bari motor geus dikanceng ku karet ban. Motor back to nu tahun 80-an. Abdi bingung ngajegang teh era ieu na motor dah hujan eucu. Jaba motor na butut, jaba jalan rajet. Abdi muntang kana bohong tukang ojek. Pokoknya mah setiap digas cekek bohongna. Setiap digas cekek bohongna. Eta tukang ojek molotot ka abdi bari maliuk sing sopan cenah. Maknya muntang kana bohong emang bohong aing setang kitu cenah. Ah paduli teuing nu penting mah salamet we papunuh. Eta datang ka ditu ibu ka lokasi abdi kacape leungit. Bari baju teh geus bau hangit da ku kesang tukang ojek. Dasar aki-aki teu mani meureun. Meni semangat ngabonceng nu geulis. Wah, papunuh asli kacape eueuh ningali jemaah kompak teu saeta teu sadar ceramah tepikeun ka sajam satengah ka papunuh. Turun tina panggung panitia menikat bager, ibu cenah langsung mere amplop hatur lumayan. Ngan ipis. Abdi api-api papunuh ka WC puguh hayang muka amplop. Ari dibuka teh papunuh teu kurang teu leuwih 300.000. Ya Allah pasti ieu pahili cek abdi. Ari pas diulak, diilik, dibulak, dibalik aya ngaranan kori cek. Oh. Mata hampur papunuh geura pisahkeun ti ayeuna bisi pahili. Mana jang abdi malah jang kori. Eta ibu dah langsung pas keluar ti kamar mandi. Ibu cenah hapunten pagentos. Dihilikeun we papunuh. Ah abdi teh pamit bapak parmios abdi bade wangsul mangga. Eta abdi dibonceng deui ku aki-aki nu tadi ibu. Ngan bageurna panitia eta papunuh mere berkat ge meuni genep kardus. Walah ibu laput we salaput kieu. Ku abdi di puntangan oco ngan abdi fokus ka nu luhur hayam hirup bisi meceleng. Tak itu papunuh ti mana-mana ge hayam masuk aya. Bea sok aya. Walah dasar aki-aki nu kakarak ngabonceng nu geulis ibu. Eta ngajalankeun motor meuni semangat. Teu di satu sadar mun aya rem ayeuna naon ari remna blong. Begitu naik oce begitu mudun serepet. Ceger teh nabrak tangkal cau. Cungkir jumpalik abdi kaburu meceleng teh papunuh. Lah abdi mah da teu sadar ieu keun bae antep teu nulungan tukang ojek teuing paeh teuing hirup. Da abdi inget kana hayam leupas oce. Tak fokus aja. Neangan hayam geus disenteran ku baterai HP teu kapanggih. Untung we manggih entok batur. Hampura papunuh, hampura. Itulah perjalanan dakwah luar biasa. Bo, ibu kadiri do. Oh, dipaksa ku panitia. Karena apa ibu? Lain karena dipaksa. Lain karena kapaksa. Tapi orang kadir karena cinta. Cinta kasah lain kapapunuh. Tuh cinta kanu aya dina tulisan. Kabaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu teh dari cinta ka salaki mah teu lami. Akang cinta ka pamajikan mah teu lila. Nu cinta abadi mah tuh cinta ka Kangjeng Nabi, cinta Nabi ka urang ka umatna, kunaon cinta urang ka jelema teu salilana, cinta ka salaki teu salamina karena cinta eta wajar dasokeuna ku seep lain setan. Menitari keur celengkung setan. Oh, di ka Thomas maya cinta di dahar setan. Bu, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Sok tong asa-asa cinta henteu. Ibu ka papunuh cinta henteu. Ibu ka Pak RT cinta henteu. Kupingkeun tah Pak RT. Ka Pak RW. Sarua Pak RW musibah.
awewe sakiloba teu kahitung eueuh nu bogoheun hiji ke RW. Lamun ibu ditaros cinta ka Nabi Muhammad cinta. Salaki ibu nyarekan moal mun ibu cinta ka Nabi Muhammad. Sok ajaran ke ibu balik ngaji balas cinta ka Nabi cek ibu teh. Bari mepene budak. Ya Habibi. Oh Muhammad ya Habibi. Oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki ibu dicarekan moal. Akang lamun pamajikan keur kikituan akang cemburu moal. Moal sungguh tidak punya perasaan. Sok tapi lamun ibu bari mepene budak cek ibu. Oh Muhyiddin. Aya Mang Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Kanyahuan ku salaki manyata dicekek ta beheung ibi. Bo, karena kekuatan cinta sepenuh hati di dalam dada membara rasa rindu menggebu-gebu. Lain ka panitia, lain ka papunuh, lain ka paku, tapi kakang jeung jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ibu jeung Nabi Muhammad na wawuh henteu. Kompak, pernah wawuh henteu? Pernah papangi henteu? Pernah kenalan henteu? Ari ibu nikah jeung salaki aya cinta, ibu wawuh heula henteu? Wawuh, apal heula? Papangi heula? Wajar mun timbul rasa cinta. Kunaon ka Nabi? Teu wawuh, teu pernah papangi, teu pernah ningali, teu pernah nguping soantena, tapi orang tumbuh rasa cinta itu karena anugerah dari Allah Subhanahu. Moal aya alam dunia mun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana luar biasa rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi. Moal aya seepna, moal aya leungitna, apalagi cinta Nabi ka urang. Ibu abadi, bahkan Nabi Muhammad bade wafat, apa yang dikhawatirkan? Satu, ummati, kata Nabi. Ummati, titip umatku urang katomas, urang cogreg, bisi naon cari laka dunia akhirat. Matak teu alus ibu, lamun urang ayeuna mun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Apa maka air susu dibalas dengan air tuba. Perjuangan Nabi membela urang, ngabela umat, mencintai umat. Kari-kari urang diajak maca sholawat teu daek, tong boro-boro ibu hayang dibere syafaat, moal di aku umat-umatna acan naudzubillahi min. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta. Tuh, da moal teu nyambung jeung edan mah. Cinta datang karena apal? Ibu cinta datang karena Nabi teu apal. Ibu cinta datang karena Nabi teu wawuh. Ibu cinta datang karena Nabi teu pernah pepenak, tidak pernah berjumpa, boro-boro kenal, boro-boro pernah sasalaman, mendengar, melihat pun tidak pernah. Betul? Timbul cinta karena anugerah dari Allah Subhanahu. Rindu ka Kangjeng Nabi? Cinta ka Kangjeng Nabi? Untuk melampiaskan rasa cinta dan rindu. Tuh ibu cintai pewarisna. Siapa? Ulama, kiai. Sabab al ulama warasatul ambiya. Ulama pewaris Nabi. Beda jeung hansip. Hansip mah al hangsipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri. Abri nage abri terkutuk. Sabab hansip mah baju nage teroreng-roreng. Tiba heula polos. Senjatana lain pistol pepentung. Dina sakuna lain bintang hiji bintang dua piriwit. Mata kang ajengan endi pewaris Nabi. Ketua DKM ulama kiai sadayana ibu pewaris Nabi ku ibu teh cintai. Dasok ngawuruk ngad. Budak ibu bisa ngaji menang mapatahan kia. Ibu apal hadis Nabi ngalangkungan lisan para kia. Maka naman akromal ulama nu cinta ka ulama pakod akromani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Titip urang ka Thomas, urang lemur dieu engke bade Idul Fitri perhatoskeun kiai bere THR papatungan jeung ibu-ibu majelis taklim sugan meuli sarung BHS atuh nu 1 juta. Ieu mah sarung kiai teh tinggal ibu urut tinu maot deui. Karunya atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan.
Makanya di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Ojo astagfir. Itu di tukang nyebut jurig cak kayak kawalat. Tadi ka abdi nyebut ayeuna kurang ajar. Kapunuh nyebut bau eta ka kiai nyebut jurig. Paur abdi mah disangharupan kuno aredan balik ka bawah GR aca. Eta nu nyarane deket pager nyebut gelo. Punten papunuh pangtewakeun. Pokona saha wae nu nyebut gelo urang dicekel cek. Tong dicekek bisi pae. Bu, ibu, ari ibu cinta ka salaki punten, beki tambah usia, beki nambahan rasa cinta ibu beki ngurangan. Ngurangan. Kompak beki nambahan beki ngurangan. Tah, kupingkeun Kang, pamajikan teh geus teu bogoheun. Ari cinta ka nabi ibu beki kolot beki tambah umur, nambahan apa ngurangan? Nambahan. Wajar mun ibu ka salaki beki ngurangan, akang wajar cinta ka pamajikan beki ngurangan karena cinta urang ka pamajikan pasti baheula karena geulis, ece ka salaki karena kasep. Kumaha ayeuna leungit cinta salaki da geus teu kasep. Tinggal ibu beki kolot salaki teh kalah beki kasap. Disidik-sidik salaki jiga opak bubuk. Suku jebrag, tongong hidung. Baheula ge akang ningali pamajikan keur geulis mah aduh da cinta meningkat luar biasa. Lempang embung pajauh diuk mung paanggang. Tiap peuting dikekepan kumaha reaksi akang ayeuna banyak perubahan. Da pamajikan teh geus teu geulis. Malam Jumaah lain dikekepan kalah ditapakuran. Ya Allah ieu teh pamajikan atawa kunti. Susu ditoel meuni teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak. Di bawah nyangkere kalah bahe. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Syukuri we Kang nikmatikeun bae. Itung-itung ngegel baso urat Haji Ubad we lah. Ibu, aya keneh baso Haji Ubad. Almarhumnya. Terus ngantunkeun bojona aya keneh. Oh, tos nikah deui teh acan. Oh, da karasan pan Haji Ubad mah kapungur di Cineam bulami. Buhun sareng bojona ti payun sareng Bu Jojo. Ayeuna nikah ka urang Cikatomas almarhum Hajiana sareng abdi ti payun tahun 2002 genep Haji Ubad teh. Ceu. Baso gaulnya. Buhun, asok ngabaraso ceu. Ibu. Oh, ibu teh bangga urang jadi umat Kangjeng Nabi. Ayeuna kikieu teh urang karena cinta ka Kangjeng. Sing kompak cinta ka Kangjeng. Sanajan urang lain cicing di negara Arab Saudi. Da urang mah puguh di Cikatomas di negara Republik Indonesia. Keun bae nu penting mah urang sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus. Astagfirullahaladzim. Hei, ceeti ieu teh kerajaban lain keur UUD RI. Kumahakeun ieu papunuh ieu rajaban jadi kana Agustusan. Ayeuna mah kakarek bulan Februari cege encan. Ibu 17 rakaat. Kapan peringatan Isra Mi'raj teh ibu aya sejarah Nabi Muhammad di pasien mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an adalah Isra Mi'raj. Dina ketika Mi'raj ditaikeun ku Allah di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad di pasien wahyu salat 17 rakaat. Lain wahyu upacara 17 Agustus ece. Di suatu malam di bulan lain Rojab. Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Sehari semalam 17 rakaat sehari semalam, bukan 17 Agustusan. Berarti si ibu mah lamun nyebut 17 Agustus aya waktu lohor asar maghrib ketika adan teh tuluy kalapang sorangan ngahormat upacara. Dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat
asar maghrib 3 isya 4 awas jangan lupa 17 roka di mana sholatna. Hei bapak tingali bangun menikat megah ulah wegah ngesian masjid mah di mana-mana pak gede-gede leres teu nu hese ternyata lain nyeun masjidna nu hese mah ngesian masjid lainana pan keur nguruskeun masjid ieu teh kalah jug ka Mang Nana atuh di abdi mah Nana teh salaki ceu yayah ceu nu hese lain nyeun masjidna nu hese mah ngesian masjid eta geus Nana deui wae matak ibu kade hirup kudu bisa ngajaga panca indra lain Pancasila panca indra akang tas rajaban suku lengkahkeun ka mas leungeun keupatkeun ka mas sabab Nabi Muhammad ge diisrokeun teh ti masjid ka mas lain ti imah ka imah akang salat ge kudu berjamaah di mas sok leungeun keupatkeun ka masjid panangan ayeuna keupatkeun ka masjid soca tingalikeun dina huruf Al-Qur'an nu sae di mas salaki ku ibu jurungkeun meungpeung meungpeung cag mun leuleus bere pita mun kedul ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu atuh dibere susu makalah ngagengel ke sing bener gerak ceu ibu ya betah rumah tangga berkah dalam keadaan di rumah tangga barokah teh ibu salaki rajin sholat oh tebutuh ku salaki gawe gapleh ceu aya nu sok gapleh di dieu tereh modar nu kitu mah dan nu gapleh masuk doa na kita raya nu bener plak modar sok Kang ka masjid Kang salaki ibu sehat jurungkeun sina ka masjid gering ge paksa ku ibu jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah bu makanya kalau dibawa ka masjid ngadoreksakeun nu cager atuh teh ibu pahala yang Allah berikan kerjalmi anu berjamaah sabaraha darajat 27 darah bu ibu sok ulah kalah dibere pepentel bisi kalah ngagantel bare mah sumanget supaya daek sholat berjamaah hujan Kang ulah kahalang make naon leur ulah jadi kendala mawa naon poek makal naon lamun leur nyanak itek lamun poek makal baterai lamun hujan make maksakeun angkat ka alus henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payungna sok ku ece kabayang meureun ku ece batur geus salat takbiratul ihram salaki mah kieu keneh di tengah masjid nyenyek da geus moal bener ngaji jeung pasien mah kieu Allahumma shalli wa sallim wa barik itulah butuhnya kita rumah tangga bahagia karena punya suami tanggung jawab daek jujur gede perha bangga ibu syukuran ka Allah mun boga salaki nu gede kanyaah ojos Astagfirullahaladzim tuh awewe tuh lalakina araredan hirup tuh hayang Kang pamajikan gede nu kitu salaki jang naon da ai leles mata guna teu bisa dipake araya oh Kang da terese rumah tangga mah betah barokah sakinah pamajikan ayeuna ibu soleh anaknya bakal soleh kumaha solehahna pamajikan hareupeun salaki ngobrol ulah bari popolot tingali Siti Khadij ulah bari sosorong jamed baket balik ngaji cintai suami sepenuh hati datang ka imah ibu engke hareupeun salaki teh kudu daek ngadang danan diri ladang ngaji lain ngadangkak ngadangukeun obrolan salaki ibu ngadangkak salaki ge sieun hanya atuh tepugu aja teh balik ngaji can ge asup ka imah nalawang pantogos kieu bedul cek salakina teh itu aya bakakak hidung keur hidung teh tutung deui
Gentel. Ada hayang apal nu gentel teh kumaha Kang. Berarti eta teh pang ngajawab gentel teh nu manehna kitu meureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, sok salaki daek berjamaah, ibu daek ngaj. Oh, da kapusing leungit ce ku salat berjamaah barokah. Ibu ku daek ngaji luar biasa. Mata kawah deui ubar kasusah mah iwati ngaj. Obat galau, ngaji, ubar bingung, ubar pusing, nyeri hate, salaki leungit, teangan, salaki leungit ngaji, teangan, cek sih marek neangan doi, jumlah neangan doi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pokoknya bu, nikmat dah hirup mah ibu, dunia saeutik ari barokah mah itu yang indah, betul dah bu? Jadi syukuri apa yang hidup adalah anugerah dikitu dikiekeun ku Allah. Matak lamun ibu salaki usaha teu bebeunangan keun bae ulah sok nyeri hate. Rezeki mah sudah tertakar moal tertuk. Salaki bebeunangan 10.000 sapoe alhamdulillah. Ibu dibere duit saminggu ku salaki 20.000 alhamdulillah. Salaki genep bulan usaha terbalik-balik etama titip bacakeun ina atoina kal kausar. Tah Kang pamajikan aredan kieu. Salaki usaha innalillahi. Ibu araya keneh kada titip salat eling muslimin hayu maah salat naon heula ieu teh? Salat naon? Salat subuh, salat lohor, salat isya. Ibu tuh salat isya teh acan. Awas mencan. Bisi malaikat keur ngadodoho kumaha. Mata abdi ayeuna ceramah atos ayeuna Bu. Bisi anu can salat isya engke datang ka imah kalah tibra ke nyarekan eta cenah tuh ceramah lila datoing. Ibu geus teu kuat tuh torojol malaikat nanya bade kumaha. Ibu keur tengah-tengah tibra sare torojol malaikat man rabbuka. Pan rawas ibu teh. Ya Allah ieu meureun nu disebut maot mangkaning can salat isya. Man rabbuka. Ai pas teh breh teh beuntak lain malaikat si horen teh salaki luhureun. Dasar kawawa ngimpi salah kukupingan. Kukupingan ibu man rabbuka. Si horeng teh salakina mah rabbuka. Mah rabbuka. Ibu kada titip 17 rakaat lohor sabaraha, subuh, maghrib, isya, asar. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali. Mentang-mentang waktunya tandur sholatnya tong diundur-undur, tong ditinggalkan, tong di akhir. Pemaulah diakhirkan. Pemaulah ditinggalkan, sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min dalik. Yuk akang semangat sholat berjamaah ke masjid komo bade mayunan bulan bulan Ramadan. Titip masjid megah ulah wegah ngesian. Komo ayeuna lamun ka masjid anger aki-aki mohon maaf hei anak muda, masjid lain markas aki-aki. Titip bulan puasa nu kamari ulah ka penak deui ayeuna mah sok ku para pamuda nu jarag-jag nu ngarora Bapak. Ieu mah nu ngagugahkeun saur aki-aki dawatir atuh ceuk keur mah geus huntuna karik 3. Ketruk kana mik ditakolan bari ditiupan. Assalamualaikum. Kalah keung Bu tinggal di masjid gagah ari pokal peot. Pala sadilek
nguningakeun kasadayana ieu waos kantun tilu ieu waos kantun tilu padaur ieu waktos tabuh salaur sahur sok kudu ngora mah gerak kitu tah ibu ulah nyalakeun ka si abah bener da ari nu geus huntuk hari tilu bari ngosom ece atuh da ari ompong mah bari unger kitu ka kuping lagi waos kangkung tilu waktos tabuh balik deui ibu ngumumkeun waktu imsak si horeng teh huntu nu tilu teh beak dan apel dina ulen saurna jeung ulen gaaleun si abah cerik bari jeung cerikan huntu ingat kana waktu imsak eueuh nu ngumumkeun bari gegerenang RT eueuh RW eueuh kahayang kapaksa si abah datang deui ka masjid Assalamualaikum wala sadelek kumagi waos parantos seep nyingsat naon ibu imsak hampura ulah sombong ku tanaga ulah sombong ku dunia jeung harta itu semua titipan ti Allah subhanahu innalillahi wa inna ilaihi geus ayeuna ibu di alam dunia beunghar boga imah bertingkat geus maot mah anger dikubur dina jero taneuh dibalikeun deui ku Allah ka asal kang sadar urang diciptakeun tina naon asalna tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh euceuna ge balik ka rek ngaliang ari euceu ari imah rek dikamanakeun balik ka rek nyulusup jiga jangkrik Bo ibu salaki hirup jurungkeun sina kamas sing erakang boro-boro nu hirup anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam euceu ulah digolerkeun sieuneuh nu rek salatna ge Astagfirullahaladzim jamaah sadayana hadirin rahimakumullah inti tina pangaosan ibu tingkatkan iman tingkatkan ketakwa tong sombong ku pangkat dan jaba itu semua titipan nu beunghar tong sombong nu koret ayeuna ibu anu beunghar tong koret anu miskin titip tong loba omong sadana ge ti Allah diatur ku Gusti Allah nikmati syukuri apa ada bu budak sing saroleh ibu mencintai ulama guru ngaji budak ge sing bisaeun ngaji serenkeun ka kieu pasantrenkeun di Cikatomas mah seueur pasantren di ditu geuning di mana di Tawang di Sindang Reret ayanya di Tanjung Sari Pak Haji sate teh pasantren Haji Asepnya buun buun di pokona mah di mah seueur di Cibayah kapungkur aya ajengan ii almarhum pangintenna nya buhun pokoknya ini mah seueur pasantren sok budak ibu pasantrenkeun ulah gengsi budak di pasantren da sok ayeuna nyebut lah cenah budak di pasantrenkeun masuk budug ulah sok nyebut budug da ajengan endi ge mantan perbudugan eta teh abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren maknya bisa ceramah ladang budug ngan di pasantren abdi ngalaman ternyata baheula masuk nyeri hati di poyokan budug ayeuna mah kapikir betah geuningnya budug-budug ge barorok di mana budug barorok kade Kang Nabi wae wafat urang toga jongjon hirup di alam dunia pasti KBG bakal maot nu kolot maot nu ngora oge ngilu ngagotong Astagfirullahaladzim ibu moal bener lah dituluykeun ge geus kalah Kak. Lain salah wae kaliru. Ibu angkat ibu mi ka dieu Bapak sarua mudah-mudahan sing karengi ilmu anu mangfaat uwihna angkatna ti bumi ka dieu sing diapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengorbanan sadaya panitia mudah-mudahan sing janten catatan amal ibadah tabungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cipeujeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepeujeuh pamimaruli ulang ngupat ka awonan tu geuning jurig mah geus carengkat ngajungjungkeun bujur da jurig mah sieun ku doa itu rabul ka ditu jurig mah muhun keun da tos biasa jurig mah sieun ku doa matak jurig mah sok balik ti jadi itu nu balik ti heula encan doa ngaranna
mingat ece. Maknya jurig ngais budak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana dikempelkeun ayeuna urang di bawah tenda meskipun segini adanya ku awi ece keun bae da ieu teh hakikatna ku Allah dikumpulkeun mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga sadayana amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.